jalmi anu taat ka Gusti Allah carana teh aya 3 pondasina solbatul hukama. Nu kahiji sing boga rasa khauf, nu kadua sing boga rasa roja, nu katilu sing boga rasa hub. Naon cenah hartosna? Aslu taat salah satu asya. Ari asalna pondasi taat teh 3 perkara. Hiji sing boga rasa khauf. Naon khauf teh? Sing boga rasa sieun ku Gusti Allah. Eta hiji. Urang teh hayang taat boga rasa sieun we ku Gusti Allah. Ibu sieun ku Gusti Allah, sieun abdi mah ku Gusti Allah. Ari eta geuningan nganyuk teu mayar. Marukan sieun ku Gusti Allah kulisan hungkul gitu. Ari eta geuningan ngomongkeun batur. Ari eta geuningan di mana ka batu sok ngajembian wae. Marukan sieun Gusti Allah kulisan hungkul. Nemawi jalmi anu sieun ku Gusti Allah mah nyaeta lain kulisan hungkul, tapi jalmi anu lisan anu sieun ku Gusti Allah mah sok tarkul mahari, ninggalkeun perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Tembong weh jalmi anu sieun ku Gusti Allah mah cara ciri-cirina jalmi nu bener-bener sieun ku Gusti Allah bakal tembong pi amri lisanihi, tina tembong tina urusan lisana. Naon cenah urusan lisana? Ieu jalmi teh sieun ku Gusti Allah tinggal eta lisana sok ngabohong teu. Pi amri lisani yamnau minal kidbi wal ghibati wa kalamil fudul gitu. Bakal katembong ari urang teh sieun teu ku Gusti Allah tingali cenah tina lisana. Bakal katembong tina lisana teh naon? Bakal ngacegah lisana minal kidbi tina ngabohong. Jalmi nu sieun ku Gusti Allah tara ngabohong. Wal ghibati jeung gibah. Gibah teh ngomongkeun kagorengan batur bari teu cocok gibah. Lamun fitnah leuwih eta mah. Cocok fitnah mah. Wa kalamil fudul jeung nyarios nu teu aya manfaatna. Lamun anjeun sieun Gusti Allah bujeng-bujeng gibah, bujeng-bujeng mitnah, bujeng-bujeng ngomongkeun kagorengan batur, bujeng-bujeng ngabohong, ngomong teu aya manfaatna ge dijaga. Jalmi nu sieun ku Gusti Allah. Wa ma laida min mama yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Teu pati-pati ucapan nu diucapkeun urang hajabi eta ucapan teh dicatatkeun ku raqib jeung atid. Madak daripada ngomong dicatatkeun ku raqib jeung atid mending kana jempe istirahat raqib jeung atid teh. Gitu. Jantan jalmi nu sieun Gusti Allah mah katingali tina pi amri lisanihi tina urusan naonna lisana. Nu kadua fi amri batnihi tina urusan patuanganana. Ari abdi teh sieun teu ku Gusti Allah tingali urusan beuteungna. Tuang teh pasti anu halal jeung thayyiban. Ieu teh tuangan teh teu halal jauhan. Ieu teh tuang teh halal sok tuang. Mun teh teu halal tong wakan tong dituang. Namun aina tuangeun tong teu halal ulah maksakeun, ulah coba-coba nuang perkara anu teu halal. Sabab kullu man nabat minal haram pannarun aulabi. Setiap perkara anu tumbuh tina perkara anu haram neraka bagianana.